Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran 4. Materi anu bade dibahas ku urang ayeuna nyaeta sinonim jeung antonim, persamaan dan lawan kata, sareng kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Sateuacan urang kawitan, hayu urang buka heula ku bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi nu kahiji nyaeta sinonim jeung antonim. Sinonim yaitu kata yang mempunyai arti sama. Contoh, pinter bisa cerdas. Calakan oge sama dengan pintar. Eta sinonim. Ayeuna antonim. Antonim nyaeta kata yang berlawanan atau kata sebaliknya. Contoh, boros, kata sebaliknya adalah irit. Bersih, kata sebaliknya adalah kotor, dan lain-lain. Materi anu kadua nyaeta kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Kalimah langsung aya sababaraha ciri. Nu kahiji cirina langsung diucapkeun ku nu nyarita atau langsung diucapkan oleh orang yang berbicara. Ciri anu kadua nyaeta ditandai dengan tanda petik 2 di atas. Contoh kalimah langsung, misal Ga kunaon solehnya geus 2 poe teu sakola wae ceuk Danu ka Raga. Ayeuna kalimah teu langsung. Kalimah teu langsung yaitu kalimat yang menceritakan ucapan orang lain, ya, tidak ditandai dengan tanda petik 2 di atas. Nah, kalau ingin merubah, lamun hayang ngarubah kalimah teu langsung atau ngerubah kalimah langsung ke kalimah teu langsung, bisa ditambahan ku kata-kata seperti yen, sabab, keur, sangkan, ngeunaan, jeung sajabana. Contoh kalimah teu langsung. Danu nanya ka Raga ngeunaan soleh anu geus 2 poe teu sakola wae. Titik. Nah, ayeuna kumaha lamun misalna bade ngarobah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung atawa sabalikna. Contoh, misal di dieu aya kalimah ceuk salsa kalia, tanda petik 2, Lia kamari jadi ngalayan ibu guru teh, tanda tanya, tanda petik 2. Nah, lamun dirubah ka kalimah teu langsung, kalimahna jadi kieu. Salsa nanya kalia, ngeunaan jadi henteuna ngalayan ibu guru. Titik. Jadi ditambahan ku kecap atau kata ngeunaan. Tanda petik 2 na leungit atawa hilang teu dipake deui. Itu nya. Nah, ayeuna kumaha lamun misalnya ngarubah kalimah teu langsung jadi kalimah langsung. Contoh misal Neni nanya ka Ratna, ngeunaan kasakitna nuker karasa ku Ami. Titik. Kalimah langsungna kieu. Neni nanya ka Ratna, tanda petik 2, Ari Ami teh geuring naon, na tanda tanya tanda petik 2 deui. Nah, jadi
Lamun kalimah langsung mah pasti aya tanda petik 2. Lamun kalimah teu langsung teu aya tanda petik 2 di luhur. Ya. Supaya lebih jelasna, coba ku hideup dikerjakeun. Halaman 63 dugi halaman 64 ya. A B C D E terus anu A B C D E ya. Sok dikerjakan supaya lebih jelas. Nah, satu acana ditutup. Hayu orang baca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.